warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun nami abdi Ismail Solehati kelas 10 MPLB 3. Di dia abdi bade ngadugikeun pertawis judulna nyaeta Sasakala Situ Bagendit. Sasakala Situ Bagendit zaman baheula diwengkeun ku Garut. Aya hiji randa bager nu ngaranna Nyi Endit. Sanaja beunghar Nyi Endit kasohor ku sifatna nu pedit, koret jeung resep nekan ka rakyat. Ku cara nginjemkeun duitna make bunga nu luhur pisan. Hiji mangsa usum halodo panjang, rakyat kalaparan jeung kakurangan cai, tapi Nyi Endit mah teu peduli, malah nanyakeun pesta di imah nu mewah. Di tengah-tengah pesta torojo lalaki bongkok nu bajuna rudin cai saeutik keur nginum. Nyi Endit lain karunya kalaka nyarekan jeung ngusir lalaki eta. Si aki teh teu ambek ngan saukur imut tuluy nanclepkeun iteuk kana taneuh. Ceuk si aki, lamun anjeun bisa nyebut ieu iteuk, hartina anjeun teh jelema nu boga kakawasan. Seuri sombong tuluy nyobaan nyabut iteuk eta. Tapi sanaja satekah pola iteuk teh teu bisa kacabut, akhirna Nyi Endit nyerah ku si aki. Iteuk teh disebut kalayang gampang pisan. Tina liang urut iteuk teh kaluar cai anu ngaburinyai tarik pisan. Beuki lila cai beuki gede. Ngeueum imah Nyi Endit. Kabeh pakaianana. Warga sejen mah geus lalumpatan ka tempat nu leuwih luhur. Nyi Endit mah nu teu bisa lumpat lantaran berat ku parhiasanana. Akhirna tileuleup jeung sakabeh kasombonganana. Cai teh terus ngeueum sakabeh desa nepi ka jadi hiji danau atawa situ nu lega pisan. Nepi ka ayeuna situ teh katelah Situ Bagendit nu dipercaya asalna tina ngaran Nyi Endit. Sakitu wae carita ti abi didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.